Nih, ini tante mau nyari rumahnya nenek Sakti. Rumahnya ya? Alhamdulillah, ini mah obat, belanja banget. Alhamdulillah. Cuy, nasi nggak buka datang nggak masuk dulu bang ini. Kalau batu mana balang karena menang, orang mah jalan kita menang dengan aku aneh jangan tapi naon sih. Jadi hari inget ke anak ini cukiynya, ayo naon atuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nih, warung ya. Dengan cobanya, namun ayat kene aki-aki, berenang na ieu teh ngagawekeun kene boboko, anyamun jeung wungkun. Ma anu nganya meureunnya aki-aki di dieu tah sabari ngawungkuan. Atuh kumahanya aya teh meureunna di teh geus tinggalkeun ku aki-aki. Kamana ieu si gadis nya ka warung teh kulila bagian geus peuting ieu gadis maneh teh. Nek kok di luar? Ai maneh di mana wae cuma peuting-peuting menuju kulila ka warung teh. Dari sana dari warung nyari obat nyamuk. Mana obat ayeuna geulis? Gak ada. Kosong. Iya. Aduh kumaha teu yeuh. Obat nyamuk mangke garis mau bisa meureunnan. Aku malam-malam ngopi nenek. Ai mah onam atunya salajan teu maca obat nyamuk emang bisa sare. Garis wudu. Mata sabari ngopi geulis jadi saya nggak bisa tidur. Nggak bisa. Tadi teh nenek teh keur ngabayangkeun gadis. Sok atuh gadis Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kom. Kenapa naon? Biasa ieu jadi pencetan. Pencetan tadi ini teh. Ya tuh kumaha di lima kokom geus kelas ieu. Koko mau ngapain malam-malam? Mau ngajakin jadi sama emak bakar-bakar. Bakar naon ai si koko. Bakar jago. Oh iya malam tahun baruannya. Oh heuh nya mate poho. Ikut keun tahun baru. Jadi kita geus di lima loba pohoan. Keluar. Nyawa sorangan di lima tereng capek ngeserungkan. Biasa mama nitipainya. Mami lo. Keun moal. Berarti tiga di doang ini. Nya gadis doangnya. Jaga anak incuk mak kadenya kade kabeuleum. Heeh, moal. Nang enggak ikut. Moal Kalau ikut mah jadi kumaha. Si karunya kan ini artinya. Yang nginep di rumah itu di Koko. Dia komen nama Allah. Ini mah di imah wae nya. Ayo, di puting manten. Udah. Ayo, Ntar nenek mau itu bakar jagung. mana lakeun? Bawain aja hijinya. Mana orang? Sok itu kan ini mah. Ayo. Assalamualaikum. Salah apa? Si Ipan. Ayo. Udah nih aku pergi dulu ya. Mana penting-penting ya. Gelis. Iya. Hade kom. Tadi buruan. Depan nah. Ada proyek. Emang itu jagungnya udah dipersiapin. Udah. Ada proyek. Mana masuk raga gua panjel mah. Terus panggangannya ada. Hah? Ada. Ada ya. Kerennya. Bibir nyokot jagung heulanya di jero. Belum ada siapa-siapa di Koko. Enggak ada. Kan Bibir enggak punya suami meureun. Aku nunggu di sini ya. Heeh, ada. Ya, jagungna. Iya sih banyak di Koko. Heeh. Jagungnya bagus-bagus ya. Hanya mana loba, jadi kudu loba. Terus bakar-bakarnya kita di mana? Tuh di hareup imah. Oh di situ. Heeh, di hareup wae. Joyo teuing sieun. Udah ayo kita bikin Ayo. itu. Di unggul. Heeh. Cara bakar-bakar versi Koko udah kan sih jadi terus sih ini semua panggangan. Jadi meureun apa yang mana wae lah. Aduh geus karumpul kan sih, mesti ngatinggalin. Halo, gini sekarang rumpul tuh si Kokom, ketinggalan iman. Sok atuh gara bukaan eta jagongna. Iya di Kokom. Heeh. Tah ieu
ke itu ke Ih, jagungnya bagus di kokon. lah tuh kan halus jagung ibi mah tangkal lagi halus kan di eta wae nanti kan jagung ibi mah digemuk jadi gede halus Oh gitu ya di kokon. lah di lembur mah kudu digemuk tapi halus Aku nanti bawa pulang juga ya. ih mana mah yang mau balik wae Buat nenek sate. mak itueun mak kuatin huntuna geus ompong apa nanin sati mah Bagus di kokon. direbus Itu kan banyak tuh. kudu dieta nini sati mah tong direbus kudu ditutuan huntuan geus tanu mau panggangan ka mana sih Iya, Tanda panggangannya datang. belum ada. Emang siapa yang mau bawa? eta cenah bierna Oh, Diana juga mau kesini. Tuh, kamana heula meureun. Bawa lalaki meureun, datang-datang gini. Assalamualaikum, Tuh. Diomong teh gini datang atau jalan mana? Kulila. Dah Biar bawa bawa ini lalaki. panggangan. Jagongan ke saya kokom. Ih, loba eta aing. Bener. Aralus Biarnya sih. mah gak kelihatan. Heula, popelakan aing aralus. Tadi peperen di heula, mun sudah. tas ke pala lauk tadi itu. Kokon gimana? Naon? Rame nya malam tahun baru mah. Udah gini aja gadis. Tah. Dinyakeun. Cuma sih kamari jagongnya di Di pauk si Intep. Oh, si anak. Ieu ngalah deui eta, aing balik deui. Si eta si Intep je anak si Bonah tah, Oh, jeung sarwana, aing paling. si kerud. Kemalingan burung eta mah. Teu kacapin teh jagong teh leunca. Hayang wae Di jelema eta kokon mah. nanti aku mau 5 ya. Astagfirullah anjing. Tetep hayang wae mau balik keur jang nini na. Emang ya baraha yang 5. Tuh ini Bang jago sakitu eta. Belum jago, loba jagung. Aisyah mau kembang api tak? Kayak meuli di jalan. Tadi mama meuli. Ketinggalan jauh asian. Kayak meuli dia di Lah hadap. meuli we. Semuanya ku teh niat nih pasang teh acan dahang apa kokom iya. Ieu ge pasan mah ieu tuh. Gitu. Supaya ka Cirebon ka Bandung ka jangan ka Medan. Kirain hantu. Maafnya luasnya. Asyik sanu ngundang. Iya, nanti undangnya kan mau tunjung lah. Aing mau sama kata. Aing mau itu tuh. Ya bagus lah saya mau sama mah samparkeun. Sama kan apa kan? Lari. Tapi yang ulah digaralakannya. Aku tuh ben pinter segala mau sama. Ulah digaralakan deh. Nah, lain nama. Aing sugan aing geus arasak jagong ka dieu teh. Aing tadi mah yang akan doang. Mulai, tahu Bi. diri. Saya mau sama ku goreng gening bona. Aing goreng-goreng ge boga aing bager bawa ka dieu ah. Mas cen jelema kaya sama kena kostil beli but. Ulang aing eta ampun. Udah bahasa kan ituan dengan heureun teh Kan tadi. des. Sini gadis bener. Si Encep kaki ngagebun. Iya sakcan. Acan. Anak siapa tuh di mana bona? Kos mana burung. Gelo. Halo, eta Kasih. jagong meunihi nya kos beungeut si bona. Duh, burak. Burung Emang itu make cocolok. Budak ini ngaheureun wae ah. Di hari ah. Teu mana teh anakna kararobat teh Burung mah. garasakeun. Asar ribu sih ah. Tergadis 5 ya buat nenek. Astagfirullahaladzim nu hiji 5 aja Besar ngari itu balikeun. Astag sungguh tuh garangannya budak itu penting beureun. Tong garangan penting kan anu maot kamari lain. Ayo pohon. Jagongnya angus. Iya, tidak aduk-aduk. Bukan asak sapotong. Anu mau tak geus geus dikubur. Iya, main petasan yuk. Enak Kamu mau petasan? Yuk. Ya Allah, Jauh-jauh teuing. Aisyah kumaha sih ieu meni kuat tutung kitu. Si Balik-balik. Bono sih ngajak-ngajak ngomong tadi. Aing wae disalah-salahkeun. Balikeun sia ta. Teu beurang teu penting eta teh angkin kuat, ngararengkel diceuli. Hileun bener ah, Oh, eta ai putih-putih pakeun sing boronyoy. Pan aing hiji teh balikeun ngecet gue teh. Emang teu sieun dibegal. Kan aing mah geus biasa nah. Jadi nanti teu make mas teh semarara. Mas sama Jadi miso. teh ya Bon Aisyah kok mah kok masih Miso. ngoleh sana. Meni okos sok jelema kaya sama segala Budak jauh-jauh teh sia budak. Ya enggak jodoh gue ya. Olesan ya. Datang-datang riuh. Mau sama goreng. Sia urang yang malebok doang. Iya balikeun eta kokom tadi dieu. Iya eta Mun kuat mutum kos beungeut si eta kudu bi sebona. Nah, si aing da aing deui. Enak teh belum tahun baru ulang para Kita sewa. balikeun. Tuh murah. Sama teh bener di mana dari wae. Aing mah salah-salah tuh maaf. Salah-salah tuh wae. Cuma di mana-mana ge riweuh. Di wae. Ayeuna mah tahun baru berapa sewa. Gedang. Saya nyawa teh ya, untung masih kena sesa jagong. Hmm. Mur kamar saya di kursi itu tuh, kursi Encep anak sia. Leuncan geuna teh dipepecah. Leuncan nang baling teh geuna geuning kom. Ya iyalah gratis. Sulah dendam ka aing nya. Cuma hayang anu gratis. Ulah wae. dioles-oles ieu balikeun tah bona cek aing ge. Coba ku cilik teh.
peng kacuri teh. Tai belah dia ta. Sana bener nggak balik ke nak aku masih ah kieu teh. Apa bet siapa nih ampun. Coba angin kan deh. Buruan cep. Alhamdulillah sebentar itu bagus banget. Mas cep. Bahasa kene apa ya? Karuha kata ieu kana hansi. Ayo kerja Lu banget lu yang. atuh kering eta mah dikugeul. Segala kering di lemah teh. Banget. Bahasa sugan. Tempo itu lagi. Nempelkan. Hayang. Cep, ku halus. BBR nah hayang. Puter. Hore. Hei buruk. Selamat tahun baru. Itu Happy buruk. New Year semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Baru kokong. Colok matana. Cep ih. Buru siap no colok mata. Happy New Year 2023. Semoga di tahun ini kita sukses. Amin. Sehat selalu. Iya.